Assalamualaikum. Man. Aduh, kamunya. Alhamdulillah ya. Saya keton dari kelas. Nonton. Ngahaja we man ka dieu teh. Ya. Hayang panggil jeung Oh, mun geus ya. aduh urang geus mengalam-alamnya atuh di baheula urang. Ya. Aya sataun mah. Ayah teman. Ayeuna udah geus subuh. Sok kana naon wae ieu ayeuna. Ah, itu nama ibuan ngasuluh kan oi. Oh, keun bae. Kumaha we lah da sarua di dieu oge. Itu jaga bumbu. Pak kaluweung sing sabar we, sing sabar. Yang penting mah urang lah kitu naon ikhtiar kitunya. Derek jalan kitu jalan juga dah di dieu ge sarua. Ngadi di kota oge di desa di kota oge nya da kudu wae da kuli sarua urang menaon penting mah nu menghasilkan bener teh. Tah kitu ayeuna mah. Kumaha atuh lamun kieu nya? Kieu ada di dieu karunya, di dinya suganya. Lamun milu atuh jeung di dieu yeuh erek mah. Gawe di bangunan di kota lah. Di kota. Oh ulang ala suluh teh we atuh di dinya. Hah? Serangan kolot. Hah? Serangan. Atuh keun bae HP-keun ka saha wae lah. Coba, coba. Aduh, coba. Lain atuh ai pamajikan ka mah. Nyapa? Engon, serangan we da ieu. Dai. Dua aja dai itu apa? Oh jadi balik pamajikan. Oh, dua ada tadi. Cuma apa dua ini dia kan. Dua ane ya anu mah. Sedikit. Aduh, aing mah euy bisa di mana euy ngadengan lagi aduh ya ampun. Oh, itu sedikit. Dua ane jeung kolotnya di dieu teh. Keun bae sing sabar mah. Lain sepanjang teh kieu mana teh urang teh nyawa atuh. Hampura we euy. Keun bae yang penting mah sehat lah sageun. Keun bae mah. Aing suka teh teu kieu. Nasiban urangnya. Ngalaman tuh dia. Keun bae, kan mudah-mudahan urang sugan ka hareup.